Ayo. Itu tuh yang nyaho tuh. Ayo. Kalian ngelak jukut jeung kalau taing. Ayo. Ayo. Gak, saya sekolah tuh gak. Tuh aing malas dulu lagi garalan. Sarua bukan ge. Beina ngajar nak. Galak sih gak. Heeh. Aing bingung kena jukut tunggal poe leungit teh jeung leungit. Saha nu nyokot penasaran ieu embe aing teh paraban ti poe nang ngikan we. Penasaran aing kena nyokot aing. Dua karung ya leungit. Kamarana cenah jukut. Embe aing karunya teh paraban teh. Teu bergiji teu ngandar jukut mah. Mang, punten mang. Ayo kemana Jang? Kalau nurun. Di itu tuh batu. Ayo mang. Ada ya? Ah. Leng geserek ngalah jukut. Oh, pugo. Cokot ini mang tadi lumayan sih. Apa? Bukan pinula. Heeh. Ayo deh. Iya gak? Kalau undur aing 37 dia gak? Ya. Ayo. Ayo gak? Urang yang sedotan heula, lamun oge awi we dah. Iya gak sedotan gak? Iya, 2 lumayan. Iya Jewang. Wih, kamu nang. Gede itu. Lumayan. Ini jual ke Mang Somad. 2.000 lumayan. Ini beli es. Nggak sayang ah. Malah jukutan sakieu wae lah lumayan 2 karung ge. Kayak ngejebak nu maling aing penasaran eta. Jukut aing 2 karung leungit. Ah. Penasaran aing kan nu nyokot jukut aing. Panggil ku aing di beledug-beledugan juga. Gua poe aing ngalah jukut leungit. 2 karung ge ba. Ah. Be aing karungnya aing. Tungguan di mana kayak kuahnya? Aing penasaran nih, ngajebak nggak poin nanti dia leungit. Poin tungguan dia di dia. Lumayan tajeng curulit nak kalian. Numput tengah di dia. Tungguan gua maling jukut. Da aing berbarang gitu. Kalau kebarana haji. Penasaran aing. Jukut aing leungit ditungguan gua nyampe ka magrib ni nyokotna. Ayo habis menang lo ga? Ayo kagak jadi. Si mama nggak balik tuh, menang tuh. Ayo atuh. Ya. Tuh gitu gak tuh. Jukut atuh. Yo ya. Ayo cepet. Ayo ah. Itu umpan rehe tuh gak tuh. Lama ae makan ngawan. Budak lu tadi lin lebih ngalundur-undur ngomong tadi. Coba orang tungguan besi nggak iya nu maling budak. Setan lagi budak. Gak ceng lumayan gak ya gak. Ceng cokot tuh. Ayo. Setan yang lagi. Ayo lupa tuh. Setan siang mana nasi. Turun ya buruan deh. Setewa kuai. Wah, buruan. Kuman siya bro siya bangsat. Ya setan siya. Setan di mana siya ayo. Setan siya tewa kuai siya. Bedakeun kuai siya. Bangsat teh siya. Setan siya. Sate. Setan siya. Setan siya.
Sat, ya. Alah, sih gara ranteng amat angker sare oge. Ya dah, teh budak. Saha di? Enggak, ada lagi yang enggak bisa. Lagi memang enggak bisa ngebreak dah. Ini kaget kan. Lagi orang tuh benang enggak aduh. Capek orang enggak. Mang, kenalan baralok gitu, Mang. Cebrik budak nyolong jukut setan ta budak. Jukut Gua saha? karung leungit. Juga saha? Teh nyaho urang hiji eta budak saha bua. Gendut hiji eta mang nu montok terus hiji deui. Ieu, leutik-leutik tah. Oh teh mamang saha ngaranna teh mamang anak saha tah? Anu bari asa ka dieu masih ieu. Ah. Anak ieu teh anak saha di? Anak Mang Mail misalnya, Mang. Duaan orang. Anu gendut teh. Oh, dua orang tah. Heeh. Cowok orang tangkep mana mang? Kunaon di? Teh angkeun urang nyolong eta teh mau nyolong jukut urang eta. Ayo tuh. Ayo orang aku dukeun di mana Ayo. di mana? Hah? Di mana? Di mana? Itu tuh. Oh, ayo buru. Ayo. Kusarare oge urang. Aduh, ngeganggu we. Ayo urang teh angkeun mang. Tuh, Mang tuh, di situ tuh, imah tuh. Mana? Itu tuh. Ayo teh angkeun mang. Ayo. Ayo cai mang urang kok ieu lani kok baheula meuli motor kieu urang. Orang lah. Gedang. Kotor orang ge ah, jadi kekotoran we ah. Yo kayaknya teh mang gimana mang? Eta deket. Udah mang dah. Ayo tuh Mang lali lah, Mang. Kadang urang geus teuing kieu dah. Ayo mang dah. Gimana? Hah? Coba cucuk. Duh, benar nyeri jaba aduh. Aduh. Kedengnya nyampe, Mang. Mana sih? Santai, kedeng. Nyeri ya urang ieu ngabrik budak nu tadi eta aduh. Meni luka dalam urang ieu. Lagi bawa ke PRT apa kumaha? Oh, nah urang hayang minta tanggung jawab bae urang saminggu eta jukut leungit eta embe urang teh kaparaban. Ngik ya meureunnya. Asli dong eta mah. Ini rugi urang be, meni begang coba. Kan, Mang? Yuk, Ayo. kedeng deh. Ayo kedeng. Mana mang? Eta. Ayo mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Nanya Kang Eko. Iya, aya bieu teu nyaho bieu. Perlu orang mang. Penting teh ya. Penting. Oh di tuh ya. Balik ngaropi di dieu. Oh bebas ayo mang, urang Ayo. lah. Ayo. Sokar age tuh orang. Tuh mang urang ieu aya dua mungkin ieu. Aya naon di dieu? Asa karaget urang mah, osok dipanggil kieu. Teu tadina ieu mamang ieu kalotor. Teu nyaho aya naon, Bo? Tuh mang urang aya masalah jeung budak anak mamang tah. Anak urang we nu duaan eta. Oh. Coba orang ngobrol nya di dinya. Ayo lah. Oh, Naon ieu? Tadi mah kurang kita ngarit di ngalah undur manehna teh. Oh. Duaan teh. Da urang emang lagi buka panggil bengek urang teh nya kan undur-undur teh. Tuh urang kan ngalah jukut tadi jeung be urang. Memang lagi sering seminggu teh urang teh jukut leungit bae eta dua-dua nembe urang teh kaparaban ngik-ngikan maksudna. Ya bari ngopi dah. Rokokan kopi nama can Aya aya. urang teh narima nama anak mamangnya teh nyolong jukut urang 2 karung gitu. Oh, bisa Allah. urang yang kapanggih gitu jeung anak mamang gitu tuh man urang teh pokoknya kaget getian gitu. Sampai urang teh make deker ieu teh. Anak urang asana bala geuda nyulang Nah, kemana. bager nyolong mang urang ngabreik urang sampai ka kieu tah. Coba Kegetian kieu urang ngabreik anak mamang eta. Urang teh rekayasa ieu asli mang. tungguan balik heula kedeung sabarnya budakna coba. Kan Coba budak. Emang mamang di dinya kan? Heeh. Kayak kedeng mah balik ieu. Itu kieu we aya nama. Lagi kaima PRT wae apa kumaha? Atuh urang hayu dah, urang yang beres. Kumaha, Mamang? Tanggung jawab urang. Urang Tujuh mah put dua asal karung beres leungit. pokokna mah kumaha we pokok RTG datangan hayu urang mah kitu. Jukut urang 2 karung leungit saminggu urang eta geus sabaraha karung bawa eta can getihana urang betadin mahal jawaban 2 warung ayeuna. Ngadeng ya PRT keur ieu ini meriang gini lin. Coba cek heula ku Kang Eko coba tanu wow tah coba Kang Eko coba tolongan urang coba teang coba. Pak RT RT yang tuh coba ayo. urang nungguan di dieu ieu jeung si Akang ieu. Masya Artinya urang ka mah PRT lah nya. Heeh. Ayo. Kedengnya.
Geus Kang di dieu tungguan Eko ulangan di itu. Nyari orang mang tuh, mereka ketihan ki luka orang tuh. Wae ieu urusan capek pan urang teh. Kebeneran nih Pak RT. Kemana bego? Kenapa? Ya, saya kan sawah ya. Dia orang aya urusan ieu Aya naon ieu? ngobrolkeun. Bisa teh? Siap, insyaallah siap. Ayo siap. Ayo naon diceritanya? Iya biasalah ya cekcok saeutik. Oh, gitu. Maksudnya aya naon ya peko itu. Iya lain aya cekcok saeutik Kang Mail jeung Mang naon di tah. Teuing teh ngaranna. Waduh, assalamualaikum. Salam. Salam. Nah, kebenaran bieu tah Pak RT keur ngilik sawah. Coba Kang nama jelaskeun heula tah ka Kang RT kajadianna awalna kumaha da saya mah. Aya naon? Kieu Kang tadi cenah anak saya nu duaan. Bajarkeun nyolong ku si Mamang da saya mah teu nitah nolong, kita nyala under-under. Jangan ngarit tah. Coba pangnyelesaikeun lah urang teh nyaho ngarti hukum teu, coba pangnyelesaikeun coba teh Kang tah. Jadi kieu Ayo, mah urang keur ngarit teu. Saminggu eta teh pan leungit wae tah dua karung urang penasaran kurang diingkeun karungna di dinya tah dihareup. Ditungguan ku urang jelema nu nyolong teh mana. Bener eta anak si Mamang nu nyolong teh urang ngabeberik sampai ka kieu tah. Sampai ka luka ieu teh. Iya, kunaon ya? Urang ngabeberik manehna urang teh agak heueuh teh ka kieu maksudna hayang beres teh hayang kapanggih jeung anakna urang mah. Ayo nama kieu we urang secara keluargaan lah gitu ha. Ayo nama di nungguan budakna kan. Pulan mah ngarokok heulan urang kajen teh Mang. Tanya sama Ngarokok heuh. Pak RT asli yeuh. Udah korakena Pak RT di dieu nya. Ora kene juga. Aduh, ieu mah Pak RT nang naon ngaran ngedit. Oh. Jadi iya, ai anak teh si ieu teh Mang Mail nya. Ai Mang Mail teh anak teh mana? Teu nyaho eta si Arin jeung Sioga teh kurang geus tadi jam 2-an kita ngarit kurang tapi ayeuna urang khawatir can balik wae keneh kumaha atuh. Kade bisian aya korban cara si Mamang. Nyari urang kieu. Kang Eko daek teu pangneangankeun eta budak duaan teh. Jangan deui atuh Mang, buru Mang kan iya Bang Bang. capek Mang. Lah gitu kok demi kebenaran Kang Eko ternyata kana urang-urangnya sebangih dibayangkeun awak leutik ngadengi awak leutik kieu. Tapi na eta bener eta budak mah anak pertama ya. Oh, eta nya kitu urang kapanggih jeung anakna gitu. Berarti urang Sewat urang anakna gitu. Urang nyahan nya. Heeh. Aduh, urang jadi digawean kieu ah. Oh, purang jangan kayak Kopi itu. eueuh nah ngarokok sedep. Ampura ya Kang Eko ayo. Oh iya, sugane meunang budak lah. Mana di dia apa coba? Kadi deh. Itu aya Mang Roy. Mang Eko atuh. Budak. Gimana? Kok? Gimana? Geus kala jukut teh be jeung jeung bapak. Ayo milu. Ka mana? Ayo. Balangor maneh letik-letik. Iga, ulang pas sama kangen enggak? Kumaha Mang keur tadi? Heeh, kos nama. Duh, kumaha tuh gak duh urang ieu tuh. Tuh Mang anak urang aya ning tuh coba urang gegero heula ku Mang. Oh, eta budakna tah Mang tah. Coba sia ka dieu duaan ka dieu. Sia. Kan ngomong aing coba sia ka dieu. Balangor sia letik-letik. Sampura Mang nyarekan. Aduh. Ayo. Benar si aing nyolong 2 karung ha? Heeh. Si aing can pernah ngajarkeun ka sia maling. Bari aing awak begang ge sia imah reot aing can pernah ngajarkeun ka sia maling. Ngentohon sia. Coba si angkat sia. Salangap sia. Aing disudut sia ku aing ha. Karunya ieu anak ieu. Baradung aing teu narima aing sia teu ngajarkeun kieu ha. Sia. Angkat. Sia aing kesel ka sia duaan ha. Beres. Ayo Mang. Jadikan pelajaran nih. Oke, Cek. Oke, isukan ulah cara nu sakit cara kieu nya. Heeh, Mang. Teu bagus ya. Nya sorangan pan aya hukumna nyolong teh kumaha? Heeh. Aya hukumna nyolong teh kumaha teh naon tah? Haram. Eta nyaho. Engke mah isukan ulah kitu-kitu deui nya. Heeh. Amun arek ngajukut. Singka bener, singka jujur. Nya. Yoga. Heeh. Sing jajal jujur, jadi jelema mah. Nama cek kieu, minta hampura sia kasih akang tuh. Oh, hampura sia. Mang.
Tuh urang apa kegetihan ngabrik mana itu. Urang Ulah sekali-kali deui nya. Karunya tuh semua mau beberi. Tadi beberiknya. teu make deker urang sakieu. Yo, mang ya. Iya, Mang. Bukti aya dua karungnya. Jadi pelajaran. Aya dua karung, hampura ieu kurang dibalikeun deh, Mang. Saminggu nah 2 karung 12 atuh kali 2 mah. Tah sia denge sia tah 10 karung jadi kudu dibalikeun sia tah. Ira janji sia ka si Mamang tuh. Ngarit sih suka Sukan ngarit. ya, Mang. Sukan awas teh sukan jangan Nah, disukan ngarit kudu jujur. Ulah nyolong-nyolong kos putih deui. Urang meni luka soalna ta. Pabrik maneh bieu. Suka dalam Mang. Beurih urang atuh. Heeh, kitu nya Mang nya hampura tah nuhun Kang rating geus datangnya. Atur nuhun Kang Oh, gitu. PRT nuhun ya PRT. Jadi kieu we nama jadi kekeluargaan sesama umat muslim. Urang saling hampura we. Saling hampura. Pura bieu. Nah. Nuhun ya, Mang. Loba kesalahan di ieu anakna ngomong mail itu. Dari ieu nanti anu kacolongan. Mamang. Saling hampura we ieu mah nya. Siap, heeh. Abe jadi sadulur, urang mah dulur pan dulur kene umat muslim. Nya. Terus ya. Tong ngalang-ngalang deui nya. Heeh. Marek ngalajukut di mana atuh di lumur batur atau colongan deui. Ulah urang we colong lumur batur we colong. Ulah nyolong deui atuh mah apa. Oh, Mang. Ah, bisa ngalah sulurnya sakieu lah ngalah isulur gitu. Setan. Siapa? Ini aing sia. Bangsat. Bari aing awak begang teu boga nanaon ge imah reod ge si aing teu pernah ngajarkeun kitu sia. Coba sia ka dieu. Mungku ulang mungkul wae. Angkat sia, cangap sia. Aing coba. Terus. Tunggu. Kita sia ngomong ke dik. Kalau kuje kurang kabel 1 juta saya baru gitu. Aing berarti ngomong terus. Telak project 1 juta.